أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syarat susuciku batu teh dalapan, pek arapalkeun bisi anjeun ngarandapan. Kahijina kudu ku tilu batuna, atawana batu nu tilu juruna. Kaduana kudu bersih tempatna, tilu ulah kaburu garing najisna. Opat ulah pundah pindah keur meperna, 5 tong kadatangan najis sejena. Genep ulah ngaliwatan si najisna, kana bobokong jeung hasyafah si jalma. Katujuh ulah kakeunaan ku cai, kadalapan batuna teh kudu suci.